Pelajaran tauhid bab hiji akidah uluhiyah. Pasal kahiji babagian sifat nu wajib di Allah. Sifat nu wajib di Allah kabagi opat bagian, nafsiyah jeung salabiyah, ma'ani jeung ma'nawiyah. Sifat nu wajib di Allah teh kabagi opat bagian. Hiji nafsiyah, dua salabiyah, tilu ma'ani, opat maknawiyah. Sifat wujud malagamna eta wajib akli hak Allahna nyesok. Wajib akli hak Allahna wujud aya Allah artina, kecap wujud kabagina, kana tilu kahijina. Wujud ari di hartina ayana teh eueuh heula, bumi langit ieu contona. Wujud idopi kaduana, wujud idopi hartina aya anu nyarandena, aya bapa aya anakna, ari anu katiluna. Wujud hakiki hartina aya teu aya kawitna, aya henteu nyarandena, nyaeta aya Allahna. Pembagian sifat-sifat Allah kabagi sabaraha sifat-sifat Allah teh? Opat. Hiji nafsiyah, dua salabiyah, tilu kaopat kaopat maknawiyah. Pembagian nu kahiji tina pembagian sifat Allah teh sifat nafsiyah. Eusina teh sabaraha hiji sifat nafsiyah? Nyaeta sifat naon? Nu kadua sifat salabiyah. Eusina aya sabaraha? 5. Sebutan. Mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahda niat. Nu katilu sifat eusina aya 7. Sebutan. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nu kaopat sifat maknawiyah aya sabaraha? Sebutan. Qaduhu qadiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiron, mutakaliman. Lamun kudrat qadiron, lamun ma'ani na iradat maknawiyahna muridan, lamun ma'ani na ilmu maknawiyahna aliman, lamun ma'ani na hayat maknawiyahna hayyan kaunuhu hayyan ya. Lamun ma'ani na sama maknawiyahna kaunuhu samian, lamun ma'ani na basor maknawiyahna kaunuhu basiron, lamun ma'ani na kalam maknawiyahna kaunuhu mutakalliman. Nomor kahiji sifat nu wajib di Allah teh sifat naon? Wujud. Hartosna wujud teh aya berarti Allah teh aya. Mustahil Allah eueuh. Tah ieu wujud teh kalebet sifat nafsiyah. Engke lah dijelaskeun naon pangna wujud kalebet sifat nafsiyah. Nah ayeuna daalnya sebelum menginjak kana ngajelaskeun sifat wujud di Allah, maka bade ngajelaskeun kecap wujud, kata wujud nu hartosna aya. Lain sifat Allah nu dibahas ayeuna, tapi lain sifat wujud Allah nu dibahas ayeuna, tapi naon? Kata wujud anu hartosna aya. Nah, kata wujud, kecap wujud anu hartosna aya kabagi tilu bagian. Kade sanes sifat wujud Allah kabagi tilu, tapi kata wujud
anu hartosna aya kabagi 3 bagian.